Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh. Dina dinten ayeuna sim kuring bade naraskeun hanca anu katunda dinten-dinten kamari. Hanca dongeng Sunda anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 17. Mugia dongeng anu bade dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang bebenah kana mana kanu nuju ngarandepan kapusing sirah landongan eta mah kuos kadon sigana mah tina nyeri waos teh. Yu pemirsa supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu ka dieu kadi sareng amang cali ke dieu urang dangukeun sasarengan kumaha jucung ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 17 teh. Yuk mangga si Ebod ngajelaskeun manehna teh dumeh manehna mah teu boga maksud naon-naon mung ikhlas ridho lillahi ta'ala ngabantuan Nyi Roswati teh nya mana teh mah abi mah teu kedah mayar kitu dah sanes icalan cincau atuh tos teh ieu mah tutulung makan kedah urang teh tutulung ka batur tatangkan susah mah kedah ieu teh teteh bade wih ka mana deui ayeuna nya aduh cek si Ebod nanya ke si Roswati, abi bade ka Cisuk deui we kan bade ngerjakeun tugas aya PR keneh cek Nyi Roswati ngajelaskeun manehna teh rek pamitan erek balik. Dewe kumaha tuh ada dijajabkeun atau kumaha ya aduh karunya terus teteh kan terus ngarandapan seperti kitu kumaha bade dijajabkeun wae ku abi kumaha cek si Ebod main teh teu kedah bios teu kedah jigana mah anu tadi mah moal kumaha deui ka abi tos ama kan bade ka sanesna ama bade ka teu guru anya sok we tuh yos mangga abi mah wios nyalira lah aman jigana mah moal nganaon deui anu tadi teh nya jigana mah teh mudah-mudahan tapi mun misalna macam-macam deui mah sabatkeun we nami abi teh sok geura ka abi ngurunyung insyaallah ngurunyung ngadangu lah sanggeus si Ebod ngomong kos kitu ya Roswati teh kerung nah emang bisa gitu pandang jarakna jauh cek gerentes hate si Roswati teh kumaha eta emang bisa gitu panan pasti jauh namun misalnya amit-amit gitu abi pendak deui jam itu tadi cek si Roswati Malik nanya ka si Ebod aya we teh lah gampang aya weh pokona mah aya citna labi aya jurusna terus tuh ai anu mah pami teteh alim dijajabkeun mah nya mangga atuh abi ge moal tiasa ngamaksa nya pami kitu mah abi bade ka taramang abi we nya teh nya aduh hampura ya aduh nya teh nya abi ge yuk atur nuhun nya yuk assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Tati.
si Roswati teh antukna mangaleos sanggeus pamitan ti si Ebod sarua si Ebod oge ngaleos mayang ge arek kateun guruna Mang Suminta. Waktu geus nyarelek ti si Ebod jeung si Nyi Roswati geus pamitan teh waktosna nyarelek tos kana setengah jam. Si Ebod anu erek ngajugjug ka imah guruna Mang Suminta antukna teh manehna geus nepi ka imah guruna. Katempo guruna Mang Suminta keur diuk nagolodog bari ngalinting bako. Mang Suminta nempo muridna geus datang tuluy ngomong bari biasa dimimitian heula ku seuri. Ujang, saya tuh lah geningan. Eta wanuja eta balik ke mana, Jang? Ceuk Mang Suminta nanya kitu teh kawas nu apal naon anu geus karandapan ka muridna si Ebod. Si Ebod ngajengok kaget. Dumeh guruna Mang Suminta nah abet bisa apal gitu. Yen manehna teh geus adu jajaten jeung batur. Jeung kitu deui oge ngobrol jeung wanoja geulis ngaranna Nyi Roswati. Ditanya kawas kitu si Ebod teh nembal ka guruna. Nah Mang apa abi eta aneh itu Mang ningali nya cek si Ebod anu kereuwas kitu teh balik nanya ka guruna Mang Suminta. Ditanya kawas kitu ku si Ebod Mang Suminta seuri deui bari pok ngomong. Ujang mah teu kudu amang mah teu kudu ningali langsung. Kan tadi ge amang mah di dieu di bumi ngantosan Ujang. Nah, we terada jam karet ieu teh Ujang teh datangna. Aya we Jang lah. Mata batin amang ya anu nempo mah. Yen Ujang tadi geus aduh jajatannya ajang kolotnya sami kira-kira kung sapantaran sareng amangnya. Cek Mang Suminta mana gitu teh bari sarengnya kasih Ebod. Nah aya sapantaran amang cenah teh. Nah kesel atuh Mang sok ayeuna di kebon anu jauh ka imah warga ka ditu ka dieu sok ayeuna memaksa wanoja kan teu dipikawano ku manehna sok rek nyinaon da moal mungkin atuh rek ngajak main kaleci mah sok bari jeung membawa eta deh Mang aduh botol arak asa teu marantes kitu nya aing geus kolot kitu keneh teh lah aing mah geus ngarat cigana teh hatena teh ku maksiat teh lah. Nah Ebod nyanyak kesel atuh Mang sabisa-bisa we tadi ge Ebod teh angge jurus tenggar cadas sampeana jadi penghor Mang karunya sih aduh. Gitu lah Mang lah aku pan batin amang mah ge meureun bisa ieu apal amang ge meureunnya cek si Ebod. Kitu pokpokan ka guruna Mang Suminta. Mang Suminta seuri bari tuluy
nembak si Ebot. Ada tuh jang lah. Syukur atuh ai pami ujang anu menang mah. Tapi dah yakin amang ge. Yakin pasti ujang anu menang mah. Lah, komo bari mabok itu mah. Eta teh lah. Naon cuk ujang teh? Nya ke lengan wanoja nu tadi. Si Nukolo teh Mang Suminta nanya kasih Ebot. Mang naon atau reknya naon kok maknya main titah main lang-layangan mah atau main kaleci nama mungkin atau ngok nyamangnya cek si Ebot. Mang Suminta nembak ke si Ebot. paling oge titah ngaliwat teh lah. Ngaliwat naon eta ge. Tahun meureun. Cek Mang Suminta. Yok jangan, dukula. Capek meureunnya ujang teh. Tah, amang geus nyadiakeun cen teh amis sok. Gini mulai jang. Besirek ngabako sok mangga. Cobaan ngabako mah jeung amang. Yuk. Cek Mang Suminta. Bari tutunjuk kana bako manehna. Anu aya sisir manehna. Ngadenge guruna ngomong kawas kitu, yen waktosna saep. Pamiarsa maha tuh. Aduh. Cak urang tunda heula ngeunaan si Ebot jago tanjakan. Dinten ayeuna teh mogia dongeng anu tos dipidangkeun ku simkuring dinten ayeuna janten panghibur kana kalbu oge pang bebenah kana manah. Yuk pamirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.